Iket, naon iket teh beungkeut, beungkeut naon? Beungkeut sirah. Di tiap daerah, bahkan di tiap negara ngabogaan iket atawa beungkeut sirah masing-masing. Sok sanajan beda ngaran. Naon atuh hakikatna beungkeut sirah? Sok sanajan bentukna beda-beda, ngaranna rupa-rupa, tapi hakikatna mah urang sing bisa ngabeungkeut anu dinu jero sirah. Naon? Pikiran anu negatif, pikiran anu ngeres, beungkeut sing pageh nyaeta pikiran anu negatif, pikiran anu ngeres supaya henteu ngencar boh jadi ucap atawa jadi lampah. Anu matak ngajadikeun mamala boh keur diri urang pribadi atawa keur balarea. Jaga ucap, tekad, jeung lampah. Hatur nuhun. Cagbrad.